Naon? Yang disunatan. Tong seserian. Cerik melakukan cerik. Nah, pakai serik apa? Teu boga duit abahna. Nah, cek perasaan mari sunatan teh ku pae soleh. Udah meureun abah teh kudu nita ka ahlina. Atuh ku abah we. Teu becus. Jeung ka teuk-teuk jeung kajutna. Iya. Nah, ada apa anu nyunatan mah gampang komo lamun nyunatan masa. Jadi kumaha? Lamun anu nyunatan masa mah gampang pisan abah. Ngarah teu lila. Di kumaha? Anu barudak teh mun aya 60 jajarkeun cenah ngagoler kabeh abah. Cenah kagoler. Nya, rosotkeun di calanana. Heeh, Tuluy. cowok we kabeh. Cao naonna. Pokona di cowok we da geus ngarti meureun abah. Ban eta kana racun. Heeh. Nah, di mana geus kana racun nyokot we abah ku ieu nanti nyokot bunting nanti mesin rumput. Babat. Ere abah. Ada lainnya di mana si juring ya? Abah, Naon? ujang masuk sedih teh abah. Aisyah sedih wae. Tapi mah dilahirkeun kamu sedih abah. Sedih kunaon? Komo lamun ngadengar lagu abah. Lagu naon? Dina radio geuning di RRI Bandung. Baheula mah aya popsurna abah rame. Lagu naon? Anak jahanam. Anak jalanan. Nah, eta anak jalanan anu dilagukeun anak kupustian geuning urang dieu abah. Di kaca-kaca pustian geuning baheula mah lagu anak jalanan rame abah. Udah mah lamun ngadenge eta teh sok sedih teh abah. Da mana bisa? Bisa da sok ngadengkeun dina radio. Radio naon? Radio urut, Urut naon? urut kadurung. Nah urung betul. Nya hurung da kadurung. Salah nanya. Maksud aing teh di sana. Disada abah disada baca ilmu da. RRI buku dan lainna kadurung. Oh. Kumaha laguna? Untuk jadi abahnya dangukeun ka abah. Mudah-mudahan sukses abah. Amin, amin. Kumaha cing laguna? Cek pajama kuring teh budak jalanan. Gawe ukur ngamen dina kendaraan. Kada ada kabrokan abi melain capati. Dukung gitu. Pokoknya dina kendaraan. Sabenerna hate ngarasa nolak. Bogo hirup ragap taya bapak teu apa dirupa. Jeung diduka di mana? Mun panas kapanasan ibu imas anu sayang. Mun hujan kehujanan bapak. Mun repeting ngadon sare di emperan da puguh tegap legok goblok. Goblok aya nu ngaduru. Nepi karengke. Aduh, gina ngejang. Engke direkam bu abahnya jang. Di mana abah? Di pabrik tahu. Atuh mah abah we. Ngan eta teh lagu teh ngeunaheun mah ngeunaheun. Kan Ngan ngingung ka abah. bingung kumaha. Maka jeung bapa teh apa dirupa. Pan bapa sia teh aing. Ya rek apa rupa kumaha ka abah? Nah, Mimiti baheula nepi ka ayeuna can pernah beungeut abi jeung beungeut abah paamprok. nah. Sok abah malik ka katuh. Nah, teu pernah jeung abdi, sok paling di ka kenca. Sok. Abi ka dieu teu pernah jeung abah tuh. Ka dieu teu pernah jeung abah ka
kemana bang? Siapa awak bang? Kemana bang? Iya diharap. Siapa kemana Gusti Prabu? Aduh sia, iya bohong na jadi nilepil. Kemana siapa awak? Iya diharap. Kata bohong sia nilep. Iya bang. Ya Allah ya Rabbi kemana siapa Gusti? Kami sikma Allah ini siapa rek daya. Allahu Akbar tulungin ya Abi ya bang. Kemana bang? Iya diharap. Aduh Gusti Prabu kemana bang? Abang. Ya itu ada batok siang. Haradena wah, ulah, wayah nak orang kepung itu sifat negara. Mangga. Iya. Tak pati para pati hutang bilang dek bae bilang. Edan ai koyo. Hai, Padma negara. What? Abdi. Dawala, akbari. Syabot, syup. Andika anu ngaran Padma negara orang kami gawe. Kaulah Padma negara. Modar sia. Acan. Pokoknya modar nih. Hah? Jika napa nawa maka hancur boy sapanjang Padma negara masih kena aya. Sapanjang Setyaki masih kena aya. Panawa bakal salamet kabeh boy. Kurang ngajar gede pebatok sih Rum teh. Sia gede pebatok mah. Sok 2000-an sok kasih. Iya Padma negara teh. Iya. Ini petekel lagi. Tapi kaletik ya jelema kesintre ke majus ku aing. Awas ku aing. Alah. Buk aing lempes euy. Naik koceng ke dia yeuh. Keur mah beku aku. Kurang makanan. Maluk naon? Nepi ka goreng pacut gitu eta jelema. Sia teh. Ah dia bisa ngomong. Anjir. Oh maneh? Nah, ini sia teh. Aduh anjir dan jelema nepi ka goreng pacut gitu. Aduh. Gusti itu banget bener juga cara jera oge. Curi kira saing teh curi teh. Aduh, cara jera udah tadi kumah gini 4 tahun. Jeung pinu kudaki jeung naon. Sararawek. Jeung sararawek kongko. Aduh, kakara aing nemu jelema mun dikarbujit. Aduh. Alah, hei, maneh. Kasaha teh? Ka maneh? Naon? Maneh gelut ulah jeung batur. Kudu jeung aing. Siap ya beres. Alah semangat aing gelut euy. Manggih lawan jeung. Ai. Aing. Aya naon ah? Itu jelema mama pipa. Majar teh pipa. Sidik irung aing lamun Pak Haji Cacuk mama pipa. Atawa iki boleh. Sugan teh eueuh gawir di dieu. Jadi ngagebrus kuring, pek teh aya gawir. Meuni reuwas kuring teh gebrus kana gawir. Dadang ngadurudun. Tiga brus kana gawir. Ini reuwas ya kuring. Dadak nepi ka babak belur. Kurang mah abdi. Tiga brus kana gawir. Ini reuwas ya kuring. Naon merong. Eta sia ngomong dikitu-kitu. Geuleuh ka dingena. Sing atuh sia teh geus karolot.
ngomong di gitu-gitu. Wah, orang dia mah ngomong teh karari itu. Wah, mau nurutan aing mah. Aing mau kabawakeun make ngomong di gitu-gitu. Jadi kabeh ngomong karari ieu. Nah, jadi kieu. Iya, mimitina teh jadi gitu. Teuing da kuring mah kieu. Ieu ngomong jadi kieu hese. Dehemkeun. Naon dehemkeun? Eta sorak. Sok dehemkeun. Aham. Kata puji sama bergu. Cici. Pergi ruci teh dewe deui. Siapa nih kadan? Abdi kan? Ya. Aliando. Ali agrem juring Aliando. Ah itu bang tukangna Abdi ya Agnes Monica. Agnes Monica jadi. Aduh. Ayam kita ya setumpuk di keleng jelema eta tadi. Cenah pejet juga opak. Saya gelo-gelo teuing kan dia asa nepo waduk nepo sia teh.
pojok barat Aya Pak Haji Kapsan pojok aya. Pak Haji Tanjung Suping mah. gerak deui Pak Haji Cacuk karut anu mah bayar laku koyot ngongkrong kawas pakongalaya Kantra Kusuma aya mah tiga. Andra Kusuma Aya Kantra Kusuma. ditonggoh di hilir banjir di daya riwah di kampung apik meniliar liaran teuing nyeri teuing negeri abdi awakri gerak-geraknya kan asep payu teh reni ciherang papa di posek ciwidey pulihkan gotong royong Mangwaspada neraka mangwaspada neraka pada tumarangan waspada nirakatun pada tumarangan Ikang samyang ngalaga satengahing harga satengahing tegal kurusetra wis kena din pinasti ia karasa yang widi Padma negara aula gerak aku poe ieu jam ieu menit ieu detik ieu maneh pakak bobor karoya dah aku mah aing boga keyakinan saha-saha jelema anu ngabelaan jelema anu biadab jelema anu saraka aing boga keyakinan maka teter jajaten koy ulah sombong kan kembali lain sombong aing bobot
yakin aing keyakinan kaula sah-sah anu niatna bener ribuan malaikat terbakar bantuanna asal niatna bener ya aku anjing gak nyaho tong itulah tong ujublah jelema malah biasa-biasa we gelut we ya gelut tong make dakwah teresep aing Derek gelut teh maneh dakwah ku kumaha ge aing moal insya moal ha aing mah geus geuleuh ka sia moal eling aing mah ha ya ada sia mah musuh tuh komo sia mah geuleuh komo ngadenge sia can gelut cang naon aing mah geus geuleuh komo ayeuna depo maneh aduh eta bulu mata tinggal 3 kunaon sia teh kaduruk terjegat udud kaduruk aing sia jahil wala tidak mereka api tadi hijikeun pegang ngejegur kana sirah aing kurang ajar pan penegara hayo maju sia rek ke mana kurang ajar singkil jeung aing dipasakakan diksa kula raja diksa sakula baungan raja kalala panem jiwa perloka anak menak tunggal anak menak ajimlah ti tegana majuah binatang ngomong naon cik atau ngomong teh cik kaharti ku batur keur matiri si teh tamah ngomong teh kaharti tong nyeun emosi aing bila-bila teh cepakat tepat teh dari beda sangkapat teh kada balik ke dan cepat kada balik beda anjing teh ngomong naon di cuma teh kasih balik kada cepat kerja balik kada paital balik ai sakada berada deh teh bekan beda mana kakak ngomong naon aing mah nurutan hitungan teu bisa bisa kawi apa tutun yang bisa mah kita jauh patutuna kurang ajar tinu lega sakulah jar ayo sia hari pot aing ulah balik ha tinu lega aja aing hanya awas kowe ipotaran kowe hanya aduh alah aduh pakai ikan seteran sirajing jadikan pantes maneh tuh komodo itu manja kopeahnya ikan hawak teh si jelema teh aya ikat 2 lantai teh aya disebut ustad pakai kopeah anjing moal insya aing nyaho sia bangsa hayam papanggih ke kakara sia teh katingali tidak beungeut nyaho beungeut jiga entong kitu mah sia Gusti mah aku lamun sia dakwah di panggung gaya aing merengin baligo ini jadi tulisan tong di gugu aing mah dakwah sia keur dakwah keur assalamualaikum aing mah dihandap panggung sia dina gaji ku aing sia assalamualaikum teh aing mah kosrek dihandap kana saji nah bari naga aing malin ustad lamun bersyukur lagi lain mah mah capek ka aing teh hei dik gua aya cita naon lain muhrim maneh ulah macem-macem ka jelema ieu nah jelema ieu teh keur nguriling neangan taning anyacang neangan lawan can nyaho digetih serangan coba antas sirangan dagor kulingis kuat modal ieu teh jelema teh keur ganas sama di mah gedang ngantuk na ponteng biar isu kalu pada yang kuatin geus aduh mana gelut belajar batur sok saya cuma ke mana aduh tidak kuat dengan cabali gua naon urang ngalan teh tapi sama mengalan teh urang gelut lah syahadu eleh eta nu ngalan teh dor iya mere ada ulah gelut jeung sasaha lamun maneh gelut jeung batur berarti maneh mengkhianati percintaan urang dua berarti maneh saribu karena aku tidak sudi kalau kamu berpaling ke lain hati ditungguan baik gimana baik umpamanya SMS aing nyawa nomor nak kasaha we bebas tinggal nu nepikeun ka
Ai mana sangaran bejakeun ka paluka ibu rurah nya apaleun ka aing. Hah? Don saya bisa mana ngai. Dahon. Siap. Ayo kampung wakun poyo angkat kalah. Pula. Cek beja maneh ngaran Padma Nagara. Bener, negara mana sih ya? Ngaran, wih. Mana we? Negara Kanaan? Masia we, ha? Masia, oh halus. Awas ku aing siapa negara Amerika. Di putaran Hollywood. Anjir, letik-letik tapi kakuat ki jelema. Hebat ka foto kieu. Woi. Ai ditajok. Allahu Akbar. Subhanallah. Hai. Eta suku nu katoket canggih itu. Iya, puasa malam. Allah ai diangkat. Alah tong dibobot bawa. Iya. Puas. Allah. Tong diangkat. Ayo. Wah. Wah. Allah. Juragan Padma Negara sakit leutik nepi ka pedas kitu leuleung. Si Febri we. Eta buta ditajong duk celeng. Wah, Aduh. Kitu-kitu ting masih Messi we leuleung. si Febri we. Alah si Febri. Wah versi batu nu aing atuh. Heeh. Genang genep kosong. Ya, bener. Versi batu aing. Kamu genep. Lain naon lamun Persib eleh aing sok dieu kunaon mah. Kunaon? Isuk nanti gering. Aing. Ngomong Bapak Haji Cacuk. Kumaha Kang? Lamun Persib eleh ngalamun. Ditanya teh bisa mah teh nyawer. Ya Persib eleh. Maneh Padma Negara. Oh siap mah. Naon? Maksud maneh kumaha? Ngaran maneh saha Padma Negara? Aku sia. Apaan aing teh Padma Negara? Bohong. Tok sok kawados sia Padma Negara. Cek saha maneh Padma Negara? Padma Negara? Oh sia we. Oh modan. Kurang ajar hutang pati di bala pati hutang bilang di bala bilang. Aisyah beli lebuh hutang. Padma Negara, sangaran mana? Oh sia we. Awas ya, ogor. Wait, iya, wait. Eta perep kena banget tapi kagak peletukin. Kurang kuat. Aduh, tu buat. Kurang ngajar sia. Hebat maneh Padma Negara. Wah, iya, wait. Buat Aisyah dan Raunan setenggelan nepi ka kitu hebat maneh buat modal dahsyat buat Aisyah tetobatan wae kunaon abdi mah jelema na insaf matak buat buat jadi sirah di tenggelan wae buat wah sabuat di pelala tong dijengut Padma Negara tong dijengut modal tu buat modal Padma Negara ampun dia
kalala buat motor Indonesia buat kadang buat kadang bos kalah tong ditongengkeun Padma Negara aing mah cara biasa buat sekadang tobat ampun Padma Negara buat kalah buat yup buat buat kurang ajar siap saya buat balik buat doben yup buat kalah karena taya buning jalungkan buat Aisyah naon sisiran cemot ayo biar buta naon teuing kayak gitu jauh kebot si TDRRI bergung si teh siapun dah mudah-mudahan teh ini TDRRI meli cekuk-cekuk itu si teh ajarkan aing banyare Amun aya nu baeud. ya meli teuing tuh tinggal mangkos baeud Naon Kang, bawa naon eta Kang? mau bandring Duh, aya buta mau dibangun kowe ieu tong asa-asa. asa-asa dikit teh kowe nya iya Wat peyat bakal kowe Pasti. campur kowe kita Hei. Balik. sanu deg kan ini kan jadi ponok melit cuman deh anjir melit bener wah kacau kusut mah anjir kacau ieu punya adem ya Allah kusut lah aing euy mah carana euy Kumaha tuh? Silok tah. dandan pamereugeun dan cocok pamereugeun atuh aduh bener ini mah itu dadan ageun lagi mah sebenarnya kieu kieu Abdi saksi lagi. aya buta mah ceger ku aing mah asa-asa ya astagfirullahaladzim Pun. Allahu Akbar Amin. lamun teu apa kana kopeahna tuh jebet mun aing Oke. untung apa kopeahna teh pakaduru Dulu kusaha. ku aing aling jang dase dasing aing dasing nah ini segan teh bawa brother kuat kurang brother kurang si teh haling motor hareupeun aing nah naon tah tempo aing teh gobung naon tah abang boga rezeki naon sia ning eta mawa kado lain kado nikah ka sia teuing walau emang na aing rek mundur beda mana mawa nu kitu raos ya lagu naon bete geunaheun walau geunangan cing deui embung
musuh dalam. Sekali sahur buku, sahur bulurah. Oh bulurah, oh saya tuh. Walau tapi insyaallah ke Agustusan payung ditangkap wabinya iya siap. Kurang ajar siap. Masalah ngomong saya iya itu benar karasa iya itu benar deui karasa iya ay dalieur anjing ya Hei, ketika bung serat akang. Hei, anjir ale-ale keluar deui si teh ulah nipu gincu aing nyaho ya gincu aing nyaho gitu lah mana ngejak apa gitu nih? apa mantan diminta duitnya ka aing Udah beli. beli dengan nyuk kok udah hirup ini baru kuan ku ya sia ayo ibunya curi dik modar ngahina kene ayo tebenang deui boleh begung amakeun hi ayo katipu ada cendera hati au iya setan dengan deui ayo
Asit akang. asyik ketepati genong macan buk tarik juga di dia tak Kumata. gerak Eh, di dia di kia satu onyok dia wow 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 dia modal hebat euy ya Kang. heuy na juragan Bima ngalawan Dursasana deui euy pidoana deui makani janji deui Jam Cina kumaha Kang. Bima teh nyaeta rek nguyup getih na Dursasana sawerehna getih teh nyatar dipake di angirna Drupadi sabab Drupadi teh kapungkur di gadabah leuy Bolah nyata. heeh ngan da ditantayungan ku pangeran Aras. tapi kasalamet ngan Drupadi sumpah Kumaha. nyaeta moal ka dia di gelung saacana diangir ku getih na Dursasana Bolah iyo. heeh dah di tengah politungan sadewa jeung Sangkuni nu kaputpet kitu panah di panah leuy. Aya miluan panah aya teu becus. Ah, Geur mana babaturan. nek tong wae. Heeh, hayang gawe deui. Arya Bratasena sareng ieu Dursasana seret sumeradan banting pinantingan lir muning rarakitan lir kuda papasangan kayaanana es kuning imbang maklum ieu Dursasana ngagem ajian anu kasebat belut putih itu ujaring carita atuh Arya Bima sesah nandanganana kadikjayaanana ieu Dursasana doh Dursasana lingasna luar biasa ditewak tepi ka leur teh sieuna Leur bulan. naraja ditewak wae teh ya maju Bima wae ayo wae wae enon lesot ya wah lami-lami Bima pusing kayanana nying harepan Dursasana anu sakitu leueurna nanging ieu Bima emut yen anu leueur mah biasana beunangna kudu seuseut atuh ieu Bima ngahaja salirana ngabalur ku kebul nyana kebul supaya seuseut itu jaring carita anu antukna ieu Dursasana tiasa katewa ku Arya Bima tiasa kacangkan